Jabang Karang nanaonan sia kalakan nyerang dewek. Aya naon sia balik-balik kadon nyerang dewek. Montong loba bacot, bantar gede segera siap-siap sabab Andika dina poe ayeuna bakal dipodaran ku dewek sia. Rasakeun yo hiat besaat jebrot koleang kublak tobat. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeuneureun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna prung cuang kawitanan. Wah, geningan ngan ukur gede bacot Andika teh sia kakarakakeunaan ku batu sagede pentul korek kaos kitu patut. Andika geus ngacongkeng kemudian lamun dicabok ku dewek sia moal teu modar sia teh. Wah, ceuk si Jabang Karang waktu eta langsung beberakatakan seuri atuh puguh bae 14 baturna waktu eta marolotot tilu ti 15 lalaki eta waktu eta ngacorelat luncat ka hareupeun si Jabang Karang jeung Saraswati. Setan sia ngajago sia bocah saha Andika teh saha. Wah, montong saha sia cek dewek ini tinggalkan eta wanoja montong dikikitu ku sia sabab eta wanoja teh geus puguh mung dibawa ku Andika mung diruksak ku Andika sia. Bener sia ayeuna mah geuit dia tempat samemeh kukuring jeung waras ya. Cek si Jabang Karang jeung Saraswati waktu eta langsung nyorowo kitu atuh puguh bae tilu ti lalaki eta anu geus maju teh kacida ambokna langsung nyerang. Nyai sok ku nyai bae lawana kayak lamun nyai teh sanggup kon ku dewek dipodaran sakabehna bongan geus teu daek indi ti tempat. Cek si Jabang Karang bari mundur atuh puguh bae Saraswati kacida sumangetna kulantaran manehna mah kacida untupanana keur ngalawan sakabeh jawara-jawara eta anu ngan saukur gede sora hungkul. Keun Kang ku abdi keun teu kenging ikut campur akang mah keun abdi oge kanggo ngalawan nu kieu patut mah masih kena sanggem Kang. Cek Saraswati bari luncat waktu eta ngabedega di hareupeun tilu lalaki anu geus siap-siap rek nyerang. Setan sia nanahonan kalaka ambewe bocah kawas kieu patut datang ka hareupeun dewek tiluan sia hayang modar nyai atau sia anu hayang dibawa ku dewek sabab sia teh geulis nyai mejeuna lamun ku dewek di bawah es. Wah, cek salah saurang ti tilu lalaki eta langsung nyakakak kitu. Setan sia ngeunah sia bacot teh harus kaos kitu patut sok tapi lamun heueuh Andika sanggup ngelehkeun kuring heg kuring geus kumaha di kitu di kieu oge moal ku kumaha sia sok lakukeun dari sanggup mah. Cek Saraswati waktu harita langsung nyerowok kitu. Setan sia yo ku dewek bakal ditewak sia sakali newak oge mal kudu 2 kali pasti oge geus aya dina tangkeupan dewek sia teh. Wah, kacelang siu kakara oge leungeunna rek ngaranggem sabab mikirna wanoja rumaja moal bisa kukumaha tapi kacida ngaranjugna balang rek nepi leungeunna teh rek ngaranggem leungeun Saraswati siu cebrot koleang kublak sakali neunggel oge lalaki eta teh langsung ngacurah roh di hareupeun 2 baturna atuh puguh bae 2 baturna teh kacida ambokna. Setan geuningan euy ieu teh lain wanoja sambarangan urang tewak ayo urang tewak kaceleng kiu tapi sarua waktu eta Saraswati teu mikeun awakna bisa ditewak ku 2 lalaki eta. Setan sia rasakeun yo siuk cebrot koleang kublak aduh nyeri anjir aduh nyeri
nanahaonan kantun kan gede sorak bae sia teh beli nyorongot kaos nu heueuh kableg kemampuan boga kemampuan kaos kitu patut ditembokkeun ka diri kuring sok udang sia udang deui sameme ku kuring dipariskeun ta beung teh kungan bangkawarah di ini tieu tempat masih kena ngecedog dieu tempat masih kena hayang teruskeun kahayang anu teu bener sia teh cek Saraswati waktu harita langsung nyorowok kitu korejat tilu lalaki teh waktu eta harudang deui kulantaran sanajan geus ngarasakeun kumaha tenggelan Saraswati anu tadina dianggap remeh ku maranehna waktu eta masih kene kuat hudang langsung ting polotot bebarengan luncat nyerang Saraswati setan rasa ke dia kaclang hiuk leplos cerelat celeng kaclang leplos sababaraha kali tilu jawara teh ayeuna mah dina nyerang Saraswati teh ngagunakeun kemampuan teu lalawara deui kawas samemehna kulantaran samemehna mah nganggap enteng pedah awewe rumaja atau wanoja rumaja dianggap gampang ditewak ku maranehna tapi waktu eta sanggeus ngarasakeun kumaha tenggelan Saraswati kacida nyerina jeung gerakan kacida cepetna waktu eta maranehna oge teu lalawara ngagunakeun kemampuan anu dipimilik ku maranehna ngan tetep bae sanajan ayeuna mah tenggelan Saraswati oge bisa disingkahan ku maranehna tapi tetep maranehna can mampu nenggelkeun peureub maranehna anu bangbaraan kana awak Saraswati kulantaran gerakan Saraswati leuwih cepet deui lir ibarat angin diserang ka kenca geus aya di katauhu diserang di katuhu geus aya di kenca kitu jeung kitu dina waktu harita setan setan bocah naon ieu teh euy sakitu masih kene budak cari ngaok masih kene rumaja tapi kemampuanna kacida luhurna euy cek salah saurang di lalaki waktu eta ngaharewos ka baturna bari ngahegak kulantaran kacida capena teu nyangka urang bakal nyangharupan budak rumaja awewe jeung geulis kawas kieu tapi kemampuanna kacida luhurna euy cek baturna nembalan kitu bari sarua ngatur napasna kulantaran capek nyerang kaditu ka dieu eueuh hasilna nanahaonan sia ngontong urawa sarewos sok maju deui sameme kuring ditindak sia bakal ngacongkeng moal bisa udang deui sia sakali tenggel oge sia teh cek Saraswati waktu eta langsung nyerongot kitu kadenge batur tilu lalaki teh di tukang ting corowok montong kalah ngajodog bae sia sarang deui serang lamun teu kuat mantu ka ditu keun ku dewek bakal di warah bakal ditembak bakal digulung gaper keteh eta wanoja teh sabab geulis sanajan masih kena rumangkak rumaja anjir awe anu dibawa kurang mah naonan jadi sok lamun andika tiluan sanggup ngelehkeun sok pek bawa ku Andika tapi mun teu keun ku dewek sia ku dewek mah kepita geulis kanut bakal hanut ngeunah ngagulang gaper lage eta anu ting corowok tina sungut batur tilu lalaki eta anu masih kena ngahegak kulantaran bener-bener capek nguras tenaga montong ting corowok as kitu patut sia teu kadelek ku Andika sugan pas kumaha gerakana lamun sanggup masuk maju sia montong corowok as kitu patut heuh masuk maju sia maju cuk tilu lalaki eta waktu eta nyorongot ambek ka baturna kulantaran ting corowok kawas kitu bener tah ceritaan batur Andika teh benar sok ari heueuh mah hayang ka kuring sok ku kuring bakal dilayanan nu penting mah Andika bisa ngelehkeun kuring sok maju sia sakabehna oge maju mal burung dilayanan sia Andika teh ngan saukur gede sugut jeung gede awak hungkul kemampuan mah eueuh naonan sia teh maju sia sakabehna montongan ukur tiluan kan saukur tiluan nyerang kuring mah moal aya naonan cek Saraswati waktu eta manehna langsung nyorowok kitu wah tadi dengekeun ku ceding sia sakabeh jeung sia dengekeun Andika sakabeh teh eueuh naonan sia dina leungeunna komudi kudu ngalawan dewek mah teh kudu
gerak andika geus modar sakabeh, tapi kulantaran ayeuna teh kabogoh dewek hayang olahraga jeung aranika keun ku dewek bakal diantepkeun. Sok dengekeun ieu caritaan dewek sia, saha bae anu sanggup ngelehkeun eta wanoja kop geura banjutkan kandi bae aranika hayang inditna atawa hayang mawana. Sok moal dihalangan ku dewek oge, sok lamun sanggup newak kabogoh dewek sia. Cek si Jabang Karang waktu eta sanggeus ngabarakatak seuri boat ku bunga langsung nyarita kitu bari muterkeun teutepanana ka sakabeh lalaki-lalaki eta nu ting pelotot, tapi sabenerna mah pinuh ku kabingung sabab ningali gerakan Saraswati anu kacida cepetna maranehna yakin moal gampang dina ngalaksanakeun kahayangna. Tapi waktu eta kulantaran sakabehna oge karasa asa dijejeleh ambek toloba mikirna naon deui langsung ting jorelat akhirna mah sakabehna nyerang ka Saraswati, sedangkan wanoja-wanoja anu dilepaskeun atuh ka Cidabungah na maranehna teh langsung lalumpatan ninggalkeun eta patempatan. Kacileng setan sia jang tewak jang tewak kebagaya ieu wanoja teh siuk leplos cerelat. Hahaha, nanahaonan kaos kieu patut. Nanahaonan sia seserangan kaos kieu. Teu boga cedo, sia teh teu boga cedo. Ngalawan kuring anu disebut ku Andika, kuring teh masih keneh wanoja. Rumangkak remaja. Heueuh kuring oge ngaku tapi geuningan Andika teh cetuk-cetuk aredan kieu. Teu boga kaera sia teh ngahurup kuring anu masih keneh rumaja cek Andika oge. Tapi geuningan teu bisa kumaha sanajan babarengan nyanang kuring oge dasar cetuk aredan sia teh. Cek Saraswati waktu harita nyarita kitu bari luluncatan nyingkahan serangan-serangan 14 lalaki eta anu nakar kamampuan maranehna hayang newak Saraswati, tapi boro-boro newak nyolek saeutik oge kulitna teu bisa. Setan sia montong babacot kawas kitu batut sia can ele dewek sakabeh teh can ele sia. Dasar wanoja bojari ngauk rasakeun yo kacleng hiuk. Waktu eta 14 jawara teh terus-terusan nyerang Saraswati di segala arah, tapi Saraswati waktu eta kawas nama geus teu hayang loba micenan waktu deui gerakan anu kacida cepetna teu bisa disingkahan ku maranehna sakal ewang dada maranehna kakeunaan tajongan jeung tenggelan manehna hiuk kacleng Rasakeun sia. jebrot koleang curalit kubrak tobat aduh nyeri aduh tobat Nanahaonan Andika teh nanahaonan cetuk edan nanahaonan cenah rek nebak kuring rek dibawa kuring teh digulang ka persok ariwan ieu mah jeung bisa masok lakukeun geura lakukeun muntong ngan saukur sumut teh mun dihararus di baradag suut teh. Cek Saraswati waktu eta bari nulak cangkeng molotot muterkeun teutepanana ka sakabeh lalaki eta anu geus ngabarengkang seuseureun bari terus-terusan nyarita kawas kitu atuh puguh bae sanajan geus pinuh ku ka nyeri, tapi maranehna teh kulantaran masih kena sanggup hudang harudang deui nyerang leuwih cepet deui jeung leuwih galak deui. Lamun keuna mah geus pasti Saraswati teh bakal ngarasakeun kumaha kacida nyeri jeung teasna tenggelan maranehna pubuhan purupna teh baradag kulantaran awak jarangkung badag, tapi tetep bae kahayangan saukur kahayang niat mah hayang newak jeung neunggel awak Saraswati, tapi tetep bae nyamos setiap serangan maranehna teh. Bener-bener Andika sakabeh teh hayang dihuares ya. Rasakeun yeuh moal dibere ampun deui ku kuring. Blesat siuk jebrot koleang kuprak tobat orolok sakabeh lalaki eta teh geus ngajurah roh utah uger getih lalambaran.
Wah, rasakeun sia, rasakeun, lebok ta lebok. Bongan ara nikah geus wani. Cucungah kakak bogo dewek. Kakara ngalawan ka bogo dewek Andika geus teu bisa kukumaha komo deui ngalawan dewek. Wah, modar sia, modar. Cek si Jabang Karang. Waktu eta terus-terusan beberapa katakan seri bogat ku bunga. Udang sia, udang deui, muntung ngajero gitu bae. Udang sia lamun sanggup mah atau hayang geura di podaran kuring teh, hayang di podaran, hayang di pariskeun beung teh sia teh. Udang sia, udang. Cek Saraswati waktu eta nyorowok kitu deui bari ngangkat sukuna nyingsieunan kawas rek neunggel maranehna. Korejat. Torolong, kajeleng. Waktu eta sanggeus hudang 14 lalaki eta teh jeung deui anu saurang anu pangheulana kakeunaan batu disintrekeun ku si Jabang Karang. Waktu eta ilu hudang oge sanajan bari rumbang ieu. Waktu eta ninggalkeun eta patempatan lumpat sakalompat lampet kulantaran geus teu wani deui ngalawan Saraswati. Geningan dan saukur cucuk bangkawar sadayana Kang. Kakara sakitu oge tos teu walakaya. Cek Saraswati waktu eta langsung nyarita kitu bari ngaliuk imut ngagelenyu ka si Jabang Karang anu keur ngabedega nyaksian kayaan eta bari beberapa katakan seri. Wah, bener nyai, bener kakara ngalawan nyai geus teu bisa kukumaha komo deui ngalawan akang. Aku akang mah beureunan tadi teh geus dipotong-potongkeun kokodna, tapi nyai mah geuningan boga keneh hampura. Tapi akang bunga nyai, bunga dewek teh bunga sabab nyai teh bisa diandalkeun ku dewek moal hariwang mamawa sia. Cek si Jabang Karang waktu eta langsung nyarita kitu bari ngadeketan Saraswati. Ih, ari abdi mah alim, engkang alim kikituan karunya. Atuh dipiraku dipotong-potongkeun beneran moal tiasa kukumahakeun bae selagi aranjeuna. Henteu ngabahayakeun urang deui mah teu kenging Kang, teu kenging. Rek kitu kieu oge da jalmi teh hoyong salamet, hoyong hirup tenang beneran badanna teh sanajan kalakuan aku kitu patut. Cek Saraswati waktu harita nyarita kitu. Atuh lah kumaha nyai eta mah kumaha nyai. Rek kitu rek kieu ge eta mah terserah. Pokona mah cek akang oge lamun jalma nu cucungah ka akang mah geus beak ku akang mah di podaran ku akang mah moal disesakeun. Tapi ari nyai mah terserah nyai. Rek kitu kieu oge kumaha nyai. Cek si Jabang Karang bari seri atuh geus kitu mah maranehna teh lalempang deui ngalanjutkeun lengkahna sanajan can puguh rek ka mana indit sabab neangan anu teu puguh dumukna di mana. Ayeuna urang tinggalkeun heula kayaan si Jabang Karang jeung Saraswati anu nekadkeun rek neangan karta jeung kartina anu indit ti lembur, sedengkeun jalma anu keur diteangan ku maranehna waktu eta karta jeung kartina teh keur leumpang sakedeung deui oge nepi ka sumur legok Cikuray. Tah nyai kahade nyai engke teh salagi nungguan akang anu niiskeun diri di sumur legok Cikuray. Nyai oge kahade cek akang oge ulah cicing ulangan saukur cinutrung cicing di luhureun sumur. Nyai oge kudu ngasakeun sakabeh kamampuan nyai kudu dilatih terus-terusan dilatih jeung deui kembangkeun kamampuan anu dipimilih ku nyai teh supaya leuwih ningkat deui. Sanajan ayeuna akang kaceda bungahna kamampuan nyai teh geus leuwih luhur, leuwih hebat, leuwih asa, tapi leuwih hade ku nyai ditambah digabungkeun kira-kira kekuatan anu tadina lemah supaya leuwih kuat deui. Lamun ku nyai bisa digabungkeun jadi kekuatan anyar tangtuna kamampuan nyai teh bakal leuwih hebat deui, bakal moal aya nu sanggup secara gampang ngelehkeun nyai engkena kitu bae nyai nya gelis. Jakarta waktu harita nyarita kitu bari leumpang terus
nuju ka sumur legok Cikuray. Mohon Kang, mohon abdi oge pastina kitu moal mungkin abdi ngan saukur ngajentul ngantosan akang waktu teh moal di picenan ku abdi pasti ku abdi digunakeun kanggo ngulik pangarti anu leuwih saya deui laras Kang seueur pisan soalna kemampuan abdi anu kirang kakuatan anak ku abdi bade diulik bade digabung-gabungkeun mudah-mudahan laras tiasa ngajantenkeun kekuatan anu leuwih rongkah deui kena. Cek Kartina waktu eta langsung negeskeun pamikiran manehna, tapi barang keur lempang nyantai teh cerelat kacileng ngadadak dua sosok anu tangtuna teu birek deui keur Kartina jeung Karta waktu eta ngabedega ngahalangan jajalaneun manehna. Geuningan eta teh dua jelma anu geus karolot aki-aki jeung nini tapi beungeutna teh katembong siga ngora keneh sanajan buukna mah geus bodas lalakina oge buuk jeung jenggotna anu panjang geus barodas. Bagia sia Karta Kartina bagia sia ku dewek geus lila di teangan ayeuna urang papanggih di ieu tempat. Andika duaan moal diantepkeun deui bakal dipodaran sia bakal dipodaran ku dewek. Cuk eta jelma waktu harita langsung nyorongot kitu. Benar sia, benar. Andika bungan geus cujungah zaman baheula ngahalangan sagala tindak tanduk lengkah kuring duaan sia. Cuk dua jelma eta langsung ting corowok kitu atuh puguh bae Karta jeung Kartina waktu eta kacidang ngaranjugna teu nyangka bakal papanggih jeung jalma anu baheula pernah bentrok jeung maranehna. Tapi Karta jeung Kartina ngan saukur silih leret sanajan ngaranjug tapi lain sieun atawa lain reuwas ngan saukur kaget kulantaran geus lila teu papanggih jeung dua jalma eta, tapi geuningan dina waktu eta ngadon ngahalangan jajalaneun maranehna. Dadung awuk jeung anjeun Kunti wawanianan datang deui ka hareupeun kuring sugan kuring mah geus tobat aranika teh geus cetuk aranika teh geus waktuna geura babalik pikir geura tobat minta ampun kanu kawasa sabab ingetkeun sia Dadung awuk Kunti aranika teh geus cetuk kawas kieu umur teh anu apal boro-boro ning aranika anu geus cetuk kawas kieu sanajan kuring jeung deui budak anu laleutik oge teu apal ari kana ngaran umur mah da nu kawasa anu apal sabaraha lila urang hirup kumelendang di alam dunia. Jadi aranika duaan teh geura sadar nanahonan masih kene ngacurung hawa nafsu kawas kieu Dadung awuk Kunti cek Karta waktu harita langsung nyarita kitu. Bener sia bener aki ini kunaon aranjeun teh masih keneh dijung ku hawa nafsu kawas kieu patut kuring duaan mah nyangka teh aranika teh geus tobat babalik pikir baheula teh haja ku kuring duaan teh diantepkeun supaya aranika duaan teh ngagunakeun waktu keur tobat keur minta ampun kana kawasa. Tapi geuningan datang ayeuna ka hareupeun kuring ngadon nyarita kitu lain minta dihampura lain ngikrarkeun ayeuna geus babalik pikir dengan lakukan kejahatan deui sia. Cek Kartina waktu eta manehna oge nyarita kitu bari neuteuk kacida seukeutna kadua jalma eta anu bolotot kadenge. Nini Kunti waktu eta langsung nyarita. Kartina sia nanahonan sia nyarita kitu patut sia kuring doan teh geus leuwih kolot ti arindika geus nyaho kudu kumaha kudu kitu kudu kieuna teh kudu di papatahan ku arindika nu masih keneh baru cari ngaok sia dewek doan teh geus cetuk sia. Cek Nini Kunti waktu harita langsung nyarita kitu bari tetenjerag kana bumi kulantaran kacida ambokna. Bener sia Karta Kartina montong nyacape kawas kitu patut sia dewek duaan moal boleh neangan andika duaan anu geus cucunga ka dewek duaan sia urang tangtukeun dina poe ayeuna nah andika duaan teh masih kena sanggup
ngimbangan kekuatan dewek duaan atau moal jang tangtuku dina payeuna sia karta kartina montong caramah dia tempat sabab dia tempat lain masjid lain tempat caramah sia dewek duaan apal kudu kumaha ngalakukan tindakan kudu kumaha dina lengkah teu kudu dipepatahan ku aran di kaduaan sia cek Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti waktu eta langsung nyarita kitu genian kitu Dadung Awuk Kunti andi kaduaan teh bener-bener teu ngarti dengekeun sia ngaran caramah ngaran mepelingan jalma caramah teh eta teh mepelingan ngingetkeun teu kudu tempatna di masjid di mana bae oge bisa sia kuring mangan saukur mepelingan ka andi kaduaan anu geus cetuk geus kolot geus waktuna sumerah diri kanu kawasa nyiapkeun sagala rupana sabab cek kuring oge ngaran umur mah teu apal sabaraha lila kumaha deui arani ka geus kolot kawas kieu karunya kuring mah karunya tapi karep ari teu hayang dielingan mah karep sok rek kumaha sok ari masih kene panasaran mah sok atawa arani kaduaan geus boga kamampuan anu leuwih hebat besok tunjukkeun tembongkeun lakukeun serang kuring duaan oge moal indit sia moal indit Dadung Awuk Kunti Jakarta waktu eta langsung nyarita kitu bari mencerong ka cida seukeutna kadua jalma eta setan sia rasakeun yuh blesat hiuk leplos cerelat kajelang hiuk leplos cerelat celkedeg nanahonan sia nanahonan masih kena nuki patut dilakukan digunakan nyerang diri kuring benar sia nanahonan lamun kemampuan kaos kieu patut pasti digunakan ku aran di kaduaan moal bisa ngelehkeun kuring duaan sia Jakarta jeung Kartina waktu eta nyarita kitu ngahaja manehna teh hayang mapanas Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti setan sia ngahina sia bener sia ngahina ka dewek duaan sia montong nya capek kuas kitu patut dengekeun sia kamampuan dewek duaan leuwih ningkat ieu mah ngan keur pamanasan heula sia rasakeun yeuh maju Nini urang podaran dina poeina mah ulah diantepkeun cucungah deui ieu dua mangkuluk teh kacleng hiuk leplos cebrot jalik deug waktu eta Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti malundur ka tukang aya kana dua lengkahna sedangkeun Karta jeung Kartina mundur satengah lengkah ka tukang bukti Nini peot aki-aki peot bukti kakuatan arani teh can aya nanaonan sia can aya nanaonan ayeuna mah geus sakali deui kuring bakal dipepelingan samemeh arani kaduaan teh nyesel geura tobat geura balik deui ka tempat asal arani kaduaan geura tobat kanu kawasa geura tobat cuma ngagulung hawa nafsu geus kolot kawas kieu sing cilaka teu kaburu aya waktu tobat meureunnan arani kaduaan teh bakal nyesel kete dikubur teh Jakarta waktu harita langsung nyarita kitu bari mencerong ka cida seukeutna ka Aki Dadung Awuk anu jadi lawana sarua jeung Kartina waktu eta nyarita nutup seukeut ka Nini Kunti bener tah ceritaan salaki kuring teh Nini Aki geura tobat bae geura tobat eling ulah ngalakukeun tindakan kaos kieu patut deui sabab kuring mah geus teu mikiran masalah zaman baheula teu mikiran sabab kuring oge baheula kuring jadi salaki teh ngan saukur ngawaraanceun supaya eling ilmu sakumaha luhurna oge ngaran dipake kajahatan mah tetep moal aya meunangna moal sanajan meunangan saukur sapaliwat kan itu nama tetep bae aran teh camal ilmu teh bakal eleh moal aya ilmu luhur ilmu anu alus dipake kajahatan moal aya bakal maleuneus ka diri sorangan deui engkena teh Nini Aki sadar samemeh cilaka samemeh nyesel geura sadar tobat Nini Aki cek Kartina waktu harita langsung nyarita kitu negeskeun kaayaan hatena anu sabab dina waktu eta sabenerna mah ngarasa nyesel kulantaran bisa papanggih deui jeung Aki Dadung Awuk katut
Nini Kunti, tapi dina kaayaan waktu eta teh masih ngagulung hawa nafsu. Setan sia montong nyarita kitu sia ka dewek sia. Kartina rahasiakeun yeuh dewek can eles sia montong suka bunga loba kene kemampuan dewek duaan teh. Cek Nini Kunti waktu eta langsung nyarita kitu bari gajlang hiu lep los cerelat des culit celegedeg dua nana waktu eta mundur ka tukang sababaraha lengkas sanggeus diadu kekuatan anu kadua kali. Benar-benar gua mangkruk teh yang modar sia, tapi sameme ku dewek dua di podaran dewek bakal nanya heula sia Kartina andi kaduaan bakal nyerahkeun kitab anu baheula ku dewek di penta atau moal. Lamun daek nyerahkeun kitab eta andika pasti ku dewek duaan ayeuna dihampura sia rek nyerahkeun atau moal sia. Cek Aki Dadung Awuk waktu harita langsung nyarita kitu teuing kitab naon sabenerna anu dipikahayang ku maranehna duaan. Naon Dadung Awuk nyarita naon si andika masalah kitab masih kena di ieueun di tanyakeun kos kitu patut moal sia kukuring moal diserahkeun sabab bahaya kitab eta bisa dibawa ku andika cilaka meureunnan dunya kacawaraan teh bakal goyang sia bahaya teu sambarangan sia. Kitab eta mah lain andika duaan anu kudu ngapimilikna sia jeung deui moal dipikeun dia moal. Dadung Awuk sok rek kumaha sia montong loba bacot hari mah boga kemampuan leuwih hebat sok lakukeun ka dewek sia. Jakarta waktu harita langsung nyorongot kitu jeung caritana ge geus kasar kulantaran kacida ambekna barang ngadenge tetep bae Aki Dadung Awuk masih keneh nanyakeun masalah kitab. Benar sia geuningan aki-aki jeung Nini POT masih keneh mikahayangkeun eta kitab moal dibikeun sia boro-boro deui ku andika ku kuring duaan oge tadi ulik sabab bahaya eta kitab teh teu sambarangan anu bisa mampu ngulikan eta isi kitab sia sabab cilaka lamun kurang iman mah bahaya matak ngabahayakeun jiwa anu ieuna anu nyekelna boro-boro ning ari andika duaan kuring duaan oge anu boga tekad hade cangtang tu kuat komodi andika anu geus puguh ngagulung hawa nafsu bae nepikeun ka ayeuna matak bahaya sia ngabahayakeun jalma-jalma engkena motong boga kahayang kana eta kitab deui sia moal dibikeun moal. Cek Kartina waktu eta manehna oge nyarita kitu atuh puguh bae Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti teh beuki ngagidir wae ka ambekna. Setan sia setan sakali deui dewek nanya bakal diserahkeun moal eta kitab teh disimpen di mana ku andika sia Karta sabab eta kitab teh boga guru dewek sia kan ku andika ngadon dicolong lamun lain boga guru dewek mah ku dewek oge moal ditanyakeun sia Karta kang dikeun rek dibikeun atau moal sia. Cek Aki Dadung Awuk waktu eta nyorongot kawas kitu moal cikureng oge moal sia moal Dadung Awuk moal sok rek kumaha sia lakukeun lamun dewek duaan bisa elek ku andika sok rek dicokot ari bisa mah nyokotna kop man moal nyaho sia moal nyaho sabab daripada kapemilik ku andika mending kene ku dewek dipeulem eta kitab teh. Jakarta waktu eta langsung nyarita kitu setan sia modar sia yo gajlong hiu waktosna ka bojeng CF cak urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kitab naon sabenerna anu keur diparebutkeun atawa dipikahayang ku Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui sapun nyare pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.